أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Cenah kiai di akhirat engke ditanya henteu nu bodoh, pangheulana ditanya nu bodoh. Ditanya naon mualakah ditanya naon Aisyah hirup sabaraha taun, otak teu digunakeun pake neangan kapinteran pan kangjeng Nabi nita talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Aisyah datang ke bodoh teu bisa maca Quran acan ieu pake naon. Aduh abdi gawe cinglu. Atuh malaikat beuki bodemna beuki kieu bae. Sia lain ngaji edan ka cinglu sia datang ka teu bisa maca Quran. Oh, komo datang ka teu bisa maca kitab. Nah, digunakeun pake naon ku sia eta hirup. Pake gawe, pake sakola, pake tani jeung sajabana. Nu geus kitu nu teu dipenting-penting di gawean, ari bodoh teu daek dipiceun. Nah, ieu wayahna lah ieu mah. Dikulub salah sakedeung. Kulub malaikat, tah ku bodoh dikulub. Waduh. Oh, ngan aya ngaji-ngaji teuing mah teh cicing di majelis. Engke aya kesang. Kucluk. Isa ye cak malaikat. Ulah kesang. Kesang sa? Kesang eta Pak Haji. Maksudna ulah di kanaragakeun nya pernah ngaji mingguan kesangan. Kula kesangna. Ceknya namanya nyaduk di kanaragakeun kula saksi. Jadi nya micin kabodohan cicing di jero masjid majelis kesangan. Nu bener si malaikat kula saksina. Meureun kesangan kita mah sebeuh teh nguduk pokona terserah. Deku bae nu jelasnya kesangan eta jadi kesang jadi saksi nu mantak lamun keur ngaji kesangan bari susut antap karena ngagolernya na guys. Jadi bodoh teh ulah diantep per hari naon nu ku urang diaji supaya asup kana otak. Tuh, geus tareh paeh urang ye bodoh keneh bae. Terutama ka Allah, awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqat. Panggeulana nu wajib terhadap manusia nganyahokeun pangeran kalawan make dalil-dalilna. Ngaji ke durang supaya nyaho pangeran. Sa pangeran? Allah. Cak sa? Cak kula we. Lain cak abah, lain cak guru, lain cak emak. Pan jore lamun cak emak. Sa pangeran? Allah. Cak saja? Cak main. Tetep bagus tauhid bagus. Iya tuh kula keyakinan kula. Semoga keyakinan bahwa pangeran Allah boga. Bo pangeran mah Isa Rasul Maryam waliyatullah Uzair wali Allah pangeran mah Allah caksa sia cak keyakinan kula seboga keyakinan bahwa pangeran Allah dalilna di mana aya dadamelanana langit jeung bumi. Kok langit jeung bumi pake dalil teu kaharti aya dadamelana eueuh nu ngadamalna. Tanyakeun ka urang Amerika ku canggih-canggihna nyana boga alat coba atuh nyana ku canggih-canggihna tentang kitu alat panganyahokeun sanu nyieun langit. Ayo coba nu nyieun bumi saha? Ayo coba. Nah, oh cenah di Amerika gawe nu nyieun di Jerman di Perancis. Nah, nu nyieunna saha? Tama jajadianan teu kaharti aya dadamelana eueuh nu ngadamel. Pasti nu ngadamelna Allah. Tuh, entak aing mah pangeran teh Allah.
Ini mah pangeran teh cenah sakjana lain Allah saha Tritunggal. Waduh, Kristen. Enggak satu isia keyakinan kos gitu. Bahwa kusia modar. Kayak geus di akhirat disiksa sia. Kafir. Aing mah boga keyakinan Allah pangeran dalilna aya dadamelanana. Tah kos kitu kita di akhirat lumayan. Eta kakarak lumayan teh kos kitu. Lumayan kakarak deres doa deres sebab eta mah kakarak ge nyana make dalil lisan encon make rasa beuh lamun geus boga rasa mah kos Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam eta geus datang ka rasa kurang makan sa pangeran Allah bener sia bener nu antak Allah daun amin langit jeung bumi katutesina jadi nu ngurus bumi sa Allah nu ngurus langit Allah sia diurusan ku sa Allah dimuriangkeun ku sa Allah disugikeun Allah disusahkeun Allah dia pinter sia boh atuh aing teh geus da kos hebat kan kos hebat kan mulai kuari dibere muriang kunaon sia muriang aduh aing kamari kahujanan jeung teh sial jasa teh hujan aduh aing gara-gara kahujanan aju muriang kamari mah ngomong sia muriang kusa Allah anu nganyageurkeun Allah bareng kuari muriang hujan tah eta teh can boga rasa ngaranna tah masih kana neraka kene masih atuh sebab nyandarkeunana di lisan doang tuh kos kitu teh ngaji tauhid teh masyaallah ari anu nyugihkeun sa Allah nu ngagerakeun Allah itu sia lamun dagang anu nguntungkeun sa Allah nu nguntungkeunana mah nu ngarugikeun Allah paseh teh budak tauhidna hebat ngaji di mana sih di guru aing ngajina beuh tu aing teh spek be ngirim karung ke Jakarta karungna teu dibayar goblok sia jasa warung aing teh dibayar tolol meureunana goblok wae anak gua dicarekan ai eta anu ngaberangkatkeun Allah anu ngarugikeun Allah teu sia ngarekanan heuh nya neraka kene can datang karasa terus gitu hese beda ngaji tauhid make dalil lisan jeung rasa woi urang mah teu lamun dak aya jelema nendekna haru biru urang ka urang aya nu nulungan wow urang mah daek jasa Kangjeng Nabi Ibrahim mah begitu geus diasupkeun ka jepretan gede oke, dikaseunekeun ku Raja Namrud malaikat Jibril. Ya Ibrahim. Hayo, manekan lek dikaseunekeun. Beusi maneh boga usul ka Gusti Allah, cepat kaula lapor ka Gusti Allah. Maneh boga kabutun teu? Cak Kangjeng Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala. Ka anjeun mah teu butuh satiga-tiga acan. Ka Allah butuh. Jih. Cak malaikat Jibril atuh kaula teh langsung golparan ka Allah. Memeh kula dijieun jeung maneh Jibril Allah geus nyahoan. Indit sia Jibril ka ditu. Bow. Cak malaikat Jibril kakarak manggih aing mah. Jelema kos kieu ye parah amat. Indit. Aing memeh dijieun Allah geus jauh. Ka Allah bae. Aing hirup pae. Cenah kudu tutung di beuleum nang Allah. Hirupna nang Allah, cager nang Allah, tutung ku Allah. Beres. Gas, ulah ka dia si Jibril. Boh. Budak cak Jibril teh mah lain jelema tah mah. Wara amat geus boga rasa eta ge. Geus cenah ayun-ayunan lagi malaikat teh Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu set dikaseunekeun cak Allah kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Hei sene sing aya anjeun seureu kuni bardan tiis wa salaman ala Ibrahim. Selamat terhadap Ibrahim. Awas ya, karasa hanet ku aing sia disiksa seuneu ge disiksa ku Allah.
langsung begitu Kangjeng Nabi Ibrahim masuk ke sana set beuh tiis sakumaha aya ASEAN ya tuh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero teu jauhan di sana nya nama barang udang teh anggur tangkal apel jeruk dangder ya dangder emang orang Kendal bagi dangder Allah karim cakang Kangjeng Nabi Ibrahim bahasa gala aya cai curcot atuh jangan jasa di sana maha kawasa Allah begitu geus 40 poe bongkar cak Kangjeng Nabi Ibrahim cek Raja Namrud coba cek cenah ieu tulang belulangna ya dibuka dager ge kabeh nu muka kaget cek cenah kerek Ibrahim kerek Namrud teu karti ibu nya kerek deuleu kutuan kerek cenah di jero Masya Allah Haji Pendi mah di luhur kasur di AC teu daek hes panas cak geuna kunaon buarang can dibalikeun deui panas beda nu jelema mantep ka Allah kurasa saha eta dibikeun ka para rasul para nabi para aulia Allah subhanahu la khaufun alaihim walahum yazanun situasi jeung kondisi kumaha nang Allah bahasa nang Allah di jero hate hartina kayakinanana datang ka karasa urang ge sok ngomong atuh kabeh nang Allah sungut doang tama percis okos Cina kampung Melayu Cina kampung Melayu teh eta nya malam ditajong astagfirullahaladzim Cina astagfirullah Cina astagfirullah nya biasa ngobrol Masya Allah Cina kampung Melayu sewan sama aja tuh begitu Cina sewan juga Masya Allah aja dia mah weh biasa kalau nama aja Assalamualaikum siapa sih ya saya Tegwan eta sewan kampung Melayu biasa kelantaran bergaul apa ya di hati atuh sungut doang Masya Allah lah bismillah lah dan lain sebagainya namun ditanya saya juga tahu Nabi pertama Nabi Adam Nabi kedua Nabi Idris Nabi ketiga Nabi Nuh terus jeung anak urang mah pinterannya anak Cina eta Cina Islam ente lisan atuh urang yang naon bedana wujud kita maka mukhalafatan lalawadisi ngajar ada serakos dia aduh ngarinehkeun sora heula ieu aduh masyaallah eta kumaha eta atuh lisan can puguh asup ka jero hate deuk ngasupkeun ka jero hate melalui riyadhah mujahadah jadi tapa pertapaan napaan nafsu merangan nafsu dan lain sebagainya supaya arasub asma Allah kara kebal boga rasa asal geus boga rasa we geunah kos dagang untung kajeun teh hujan terus bae dagang untung terus bae kajeun teh pek lampu terus bae ja untung ieu ge ibadah geus ngeunaheun atuh terus bae teu memberi panas hujan beurang peuting ngeunaheun kos tukang caramah mun caramah dibere duit terus keuntungan teh aya atuh hobi jana ieu tuh terus bae tah ieu keur carita dunia jeung akhirat kitu bae sarua ngan nu ieu mah dunia nu ieu mah akhirat jadi selama nyana resepna ka mana untung atuh terus resepna ka mana untung atuh terus dagang resep tapi teu untung eureun nya geus sarua bae baje kau dagang kan pelan nu meuli jurig melulu tahu pasar nu meuli geus tutup sarua bae sia teh teu ceramah ya leutik sial jasa
wajib ente maca sholawat capek lah sakjana teh. Teu marhabat capek, teu sholawat capek, eueuh rasa ngeunah. Atuh eureun kabeh ge. Kajen ku kubah ge eureun. Tah, ieu urang nu mentok terus bae ngaji unggal minggu ka. Aya rasa. Rasa naon? Rasa seubeuh. Karasa kabeuteng. Yo, macam-macam guys, aya nu memang karasa ngeunaheun. Aya nu kabeuteng bae, aya nu hiburan bae, aya nu kieu bae. Waduh, ngeunaheun jasa ngaji di Cilongok pancakna. Aing mah moal datang ke eureun ngaji di Cilongok. Emang kudu? Aing mah asal ngaji bae ngeunaheun hees cakna. Mantap jasa eureun-eureun ngadoa. Jadi macam-macam jelema loba mah. Aing di imah teu bisa hees cakna. Barang ngaji masyaallah ngeunaheun. Ambo budak aing pajar obat tidur kujana buru. Oh masalah geus aing sedekah we geus kasihan lah. Sedekah ngeunah hees geus. Oh masalah. Ing ngaji ka mana sih? Kula sora seberapa. Di sababaraha ieu. Ieu mulai deui mentak lalaunan ngajina. Mun geus aya sore mungkin datang ke asar ya ngaji. Ayo siapa ngading teu ngadahar uduk tadi. Walau kana lil qatil warasatun andai jelema nu terbunuh Zaid umpamana aya ahli warisan setelah terketahui bahwa pembunuh adalah Umar melalui penyidikan nu kamari geus dicaritakeun atas laporan keluarga, polisi langsung reaksi neangan pelaku. Ternyata melalui tanda-tanda pelaku tersebut adalah Umar. Bawalah ku polisi ke meja hijau untuk disidangkan kebenaran anak melalui tanda-tanda, dalil-dalil, hujah-hujah, laos ngaranna. Samperkeunlah ka kejaksaan, sidang. 1, 2 ternyata betul pelakuna adalah Ki Umar melalui tanda-tanda anu geus dijelaskeun tadi. Nyana ngaku maka ieu Zaid nu terbunuh ternyata aya ahli warisan. Aya 2 minimal. Urang mun nyaritakeun jama, mun ahlinahu nyaritakeun jama agallul jam'i salasa. Tapi lamun ahli mantek mah agallul jam'i isnani. 2 cek ahli mantek mah 2 teh ya mafauqul wahid geus jama. Jadi kumaha istilah cek ahli mantek jama teh mafauqul wahid, hiji ka 2 geus jama. Tapi ahli nahu menyebutkeun salasa agallul jam beda tuh. Jadi kumaha istilah-istilahna geus pikih ka mana asupna mun urang nyarita. Nah ieu teh nyarita lamun teh leuwih ti 2. Ieu batal leuwih ti hiji batal mafauqul wahid geus batal. Hiji tapi maknana loba atau mati lu. Mafauqul wahid eta geus termasuk batal. Tuh, jadi ka mana loyogna. Nah ieu geus sarua. Walau kana lil qatil lamun memang Zaid ngabogaan ahli waris. Di dieu bangsa etikna tilu ngankan ahli waris mah endek hiji dek 2 dek 3. Ieu mah andai katana loba keur hiji atuh tinggal sumpah 50 kali bahwa pelaku adalah Ki Umar. Lamun memang teu ngaku, mun ngaku atuh enggeus. Nah lamun 2an, kumaha tah lamun 2an, mun 3an, kumaha ieu lamun 3an? Ieu mun 3an sedengkeun bahwa pelaku adalah Umar. Nah ieu disumpahlah Ki Zaid keluarisna supaya benar-benar yakin bahwa pelaku adalah Umar. Uziat bihasabil irsi, ieu sumpah dibagi
ngitung-ngitung ahli waris. Ahli warisna 2, 50 bagi 2, sering 25 kali. Ahli warisna 3, sumpahna 50, 50 bagi 3, sabaraha? 50 bagi 3. Mal sugih sia mah. Angel ngitung sakitu bae ge. Encan triliunan karak 50 bagi 3 bagi wah hese amat sebagona. Sia mah hayang nu babari-babari bae 30 bagi 3, 10. 50 bagi 5, 10. 100 bagi 10. Sabaraha? Saya nu babari bae. Gira nu cukclek bae perperan hese. Nah, ya 50 bagi 3 berarti 15. 15 jasa 5. 5 bagi 3 berarti sabaraha? Sabaraha? Tinggal dibagi-bagikeun bae ka dinya. Tuh. Ahli waris teh aya 5an. 50 bagi 5. Duh, giliran nu kitu bae bebarieun. Asa ngebagahan TK ieu mah ieu. Ieu mah usiat biasa lah, ieu mah teori-teori. Ngaji praktek nama ieu mah urusan sohibul wilayah. Polisi praktek nama Bos membawa ke kejaksaan integrasi langsung vonis iya dan tidak. Andai kata kudu dijabru wajubiral kasrata wa almun kasir sesuai ejeng sakumaha dina ngabagi waris bae ngan kulantaran hari sumpah mah teu bisa bisa dibagi beda jeung warisan maka gembleng-gembleng bae. Dikaulin cek sakaul mah ya ahli pukul nu komsina lamun aya ahli waris 2 saurang-saurangna 50 lain sumpah 50 bagi 2 saurang sumpah 50 kali. Ieu lamun 5an saurang 50 jadi 2an 100 seorang 50 250 berarti bulu amat walau nakala ahaduhuma lamun mumpang salah sahiji tina ahli waris Zaid terbunuh boga ahli waris 2 Bakar jeung Khalid kemudian Khalid mambungan sumpah Ki Bakar bae tuluy sumpah halapal akharu khamsina tetap sumbananya 50 walau gobal lamun Ki Bakar nu aya oli doang ieu supaya selesai permasalahan halapal akhar khamsina sumpahlah Ki Bakar nu aya bae nu aya sa Ki Bakar sumpah Khalid nu eueuh kajin Khalid nu aya sumpah Bakar nu masalah 50 kali sumpah sorangan wa akhadha hissatahu nyana nyokot kana bagiannya wa ila lamun manehana teh sumpah sabaro atuh modal teh tahan we sabar lil gaib untuk menunggu yang gaib ieu mah urusanana urusan negara. Ketika eueuh salah sahijina maka jaksa kudu mengondisikan supaya hadir kembali ke polisi karena polisi neanganana kudu make modal lantaran di negara urang can aya modal untuk eta can aya modal padahal bohong aya lamun dikondisikeun mah modal di Indonesia mah lain saeutik. Mandak urang dek ngabangun jalan bae ngabangun jalan teu kudu nyokot di APBD teu kudu tah nyokot dina SIM bae ge SIM urang teh ya nyieun SIM di dinya geus aya jatah jalan dina SIM bae ge SIM ujianana jalan geus lain ku aspal deui ku perak ujianana eta dina SIM ieu kabeh kan jelema aya sabaraha ribu manusia di Kabupaten Tangerang eta kan dana nyieun SIM sabaraha duit tersisihlah untuk kelestarian jalan dikamanakeun eta duit eta tah ajeuna teh mah ulah hayang nyaho kiai mah aing mah teh hayang nyaho ngan leg-leg ku sia paeh geura sia di akhirat mun teu digenjreng sebab naon aya
terketahui ku masyarakat bahwa sekian persen untuk jalan, kemudian tidak digunakan. Aing mah teu hayang saeutik ge bere ge teu hayang. Jasugihan aing jeung sia mah. Ya mah aing teu sugih, teh mah sugih. Iya, mah deket siapa yang ngomong sugih ge. Wah di kamar mah ge seru teu bukan naon. Ngan ieu mah keur carita teu hayang aing mah. Los leg-leg ku sia. Bejakeun ka Kapolresna, dahar ku sia, lebok jeung anak buah sia. Paeh sia. Dipanggang sia. Sakitu aing mah ngabejaan doa. Meresnya kain nyogok sia ulah supaya ngomong gitu cenah kieu teu hayang aing mah. Kecuali gede merena. Letik menyekan neraka ongkoh, letik ongkoh, gitu merek gedenya nama lima Lexus urang lah. Di akhirat di neraka, urang di dunia boga Lexus deres. Gitu mah di dunia ngan boga Avanza doang. Yo, jaga gerdegan. Nya teu ngeunaheun, ASEAN deui. Panas ongkoh di akhirat dileg-leg kayak di neraka mung. Emang da kieu mun dibere gede teu hayang sarua bae aing. Los jang sia bae. Jangan ngabejaan doang, pemerintah sing bener teu bener atuh los mah urusannya na bener jeung teu bener ngan aing mah ngabejaan. Paeh tanggung jawab di pundak sia, janji-janji kepemerintahan sia engke sia dikulub disurakan ku aing. Hore hore dadah bupate,